Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi ning Amelia Syadia. Abdi ti kampus Suryalaya, prodi PGMI semester 2 kelas A. Di dia abdi bade macakeun pagudeman 2 jalmi ngeunaan kebersihan. Neng Amel kade pami atos beres tuangna kedah dipicen sampahna kana tempatna. Muhun Ufi arurang teh kedah ngajagi kebersihan. Pami saur Neng Amel kebersihan di kampus ieu teh tos kajagi teu acan. Ari saur abi mah cekap bersih nanging teu acan sadayana. Memangna sabaraha penting sih kebersihan teh? Nya penting kacida atuh, kapan kebersihan lingkungan sakola teh ngaruh pisan kana kasehatan. Teras kedah kumaha sareng kedah saha bae atuh anu ngajagi kebersihan teh? Ya gampil misalkeun micin sampah kana tempatna. Teras anu kedah ngajagi mah nya arurang sararea. Muhun janten ti ayeuna urang teh kedah ngajagi kebersihan di kampus, utamina micin sampah kana tempatna supados kampus arurang teh kajagi kebersihanana. Sakitu pagunaman ti SIM abdi, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.